Para kanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. Teten, nyata geningan supatati ilmu maung teh ayeuna jadi kanyataan. Sabab jelas kabandungan ku diri aing anu jadi anak, anu kakargalihirkeun teh bet kieu ka aya anak geningan. Nyaan, aing dorakati anak maung meureunna. Diri aing bener-bener benangku eta supata. RMG Radio Network gawe bareng jeung DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 102,1 FM, Gita 85,4 FM, midangkeun serial dongeng Sunda Si Belang. Anak king jimat awakin lu jadi tilam ka eling Bapa henteu boleh ngapi ngajarin beranjeng peuting Si Belang. Naskah hiasana Yat R. Garapan Mang Boni. Teknik jeung montase Laga Jaya. Hiasan musik jeung tata sora Rendika MG. Produser Dewi Miranti. Produksi RMG Record. wayahna hidup sing sabar tumarima kana kadar takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglah. Para kanca sadaya nyanggakeun Si Belang. Mata suara Karawang 103,2 FM. Neangan Mbah Buyut Salawe tur aya di tempatna Tuan Van de Hoes. Tang tu beh teu hese lantaran loba jelema anu geus nyerahun. Akhirna tepi ka tempat anu dituju. Kadatangan sorang pati nu hayang tepung jeung Mbah Buyut Salawe teu bisa langsung tepung. Ditahan heula ku sababaraha urang anggota gagak roban. Malah salah saurang di antarana terus bebeja ka jero imah. Teu lila datang si Gimbal nyampeurkeun. Si Gimbal netep seukeut ka sorang pati. Teu lila terus tumanya. Saha nikah hah? Naon kapentinganna make jeung hayang panggih atawa tepung jeung Mbah Buyut Salawe nyaeta guru kula? Aya naon? Sorang pati males tetepan si Gimbal bari terus ngajawab. Kula sorang pati aya hal penting anu kudu katepikeun ka Mbah Buyut Salawe. Hal penting ngeunaan si Belang anu ayeuna geus guru ilmu ka jago kolot ngaran Ki Buyut Sarengseng. Terus terang, kula salaku musuhna si Belang sarua jeung Mbah Buyut Salawe, kitu tah. Si Gimbal netep seukeut ka sorang pati di barung bari jeung kerung. Kadenge si Gimbal nyarita deui. Ilaing bisa bae nyarita ngareka-reka. Memang bener, Mbah Buyut Salawe musuhna si Belang. Tapi caritaan ilaing cantang tu bisa dipercaya. Henteu bisa samarangan jalma panggih jeung guru dewek sorang pati. Sikap jeung caritaan si Gimbal anu sombong seperti kitu. Puguh be bikin sorang pati mah jadi kasinggung hatena. Netep seukeut ka si Gimbal teu lila terus nyarita. Saha nikah sabenerna? Mun bener muridna Mbah Buyut Salawe geus henteu kudu loba carita deui. Gancang bejakeun ka Mbah Buyut Salawe. Si sorang pati pamimpin gorombolan wala ireng hayang tepung sabab aya beja penting ngeunaan si Belang. Si laing rek nyarita naon wae, pek teh teuing deuleu sorang pati. Anu penting jalma-jalma anu datang ka guru dewek lain jalma-jalma anu samarangan. Jadi ilaing kudu ngabuktikeun heula diri aya kamampuhan atawa henteu. Atawa boga kabisa henteu. Sok buktikeun.
Seorang pati netep beki seket ka si Gimbal ngarti ayeuna mah kana maksud caritan si Gimbal anu rek muji pangarti dirina. Jadi ilaing rek muji pangarti dewek. Hade lamun kitu mah. Si seorang pati saya gadiri pikeun diuji. Sok. Hebat porongos jeung ngomong nama nyaan. Ilaing teh seorang pati. Bener, percaya yeuna mah. Yah dewek si Gimbal muridna Mbah Buyut Salawe ayeuna bakal nguji ajen pangarti laing. Srog si Gimbal jeung surang pati pada ngawangun pasangan masing-masing. Anggota gagak roban anak buahna si Gimbal pada malundur ka tukang. Dua jirim geus adu hareupan. Si Gimbal seuri semuh sinis bari kadenge nyarita deui. Gera buktikeun kamampuhan diri. Sok seorang pati. Nah aya hargana pikeun tepung jenggur dewek Mbah Buyut Salawe. Lamun memang mampu ngelehkeun dewek, ilaing memang aya hargaan geusan adu hareupan dina harti tepung jeung Mbah Buyut Salawe. Sor, maju seorang pati. Leuwih hade Andika anu maju Gimbal. Andika anu nangtang sarta rek muji ajen pangartina si seorang pati. Koyana kitu Andika anu gawat maju. Sor, gawat narajang Gimbal. Lamun kitu tadah yeuh. What? Si Gimbal ngamimitian muka panarajangna. Muka halamun segelain seorang pati mah anu jadi lawan. Kiraku henteu kasih jeung sentar hatena sabab panarajang si Gimbal memang panarajang anu memang sapinuna tur ngabahayakeun jiwa lawan. Tapi seorang pati muridna Ki Buyut Sarengseng iwal ti ilmu tapak banyu beku anu acan kayakinkeun ku dirina. Ningali datangna panarajang ti si Gimbal saperti kitu seorang pati teu ieu ngarasa kaget. Marina gancang imbangan kana panarajang lawan. Panarajang si Gimbal dibendung ku sapasang leungeunna. Antukna bantrok kakuatan tenaga lapisan ngaliwatan leungeun masing-masing geus henteu bisa disingkahan deui. Gluk. Des gluk des. Wadah. Si Gimbal anu ngagerok kaget sabab leungeunna lain bae nyeri. Tapi oke karasa linu jeung asa beku lantaran ditembus ku hawa tiis anu ngaraksuk kana kulit daging jeung tulang oge urat-urat anu aya dina leungeunna. Seorang pati masih keneh pancuh dina tangtunganana. Sedangkan si Gimbal ngacanteng nangtung di barung kurasa kaget lantaran sapasang leungeunna jadi hese digerakkeun. Seorang pati neuteup seukeut ka si Gimbal teu lila kadenge seorang pati nyarita. Sor, maju deui Gimbal. Bisi masih keneh panasaran jeung kurang yakin kana pangartina si seorang pati. Urang teruskeun lumakuna ieu tarung. Maju deui Gimbal. Si Gimbal panonna mah muncereng ka seorang pati. Tapi can wanian maju deui narajang sabab leungeun masih keneh karasa beku hese digerakkeun masih keneh untung. Seorang pati can ngayakinkeun sapinuhna ilmu tapak banyu beku mun geus ngayakinkeun sapinuhna geus bisa dipastikeun. Sapasang leungeun si Gimbal bakal beku pikeun salilana. Maneh hebat seorang pati. Tapi tenang heula euy. Ieu tarung memang tacan aya kapastian. Saha anu menang, saha anu eleh. Jadi can aya kapastian euy. Si Gimbal embung ari kudu ngaku katitih pangarti eleh jajaten mah. Ningali si Gimbal kitu seorang pati seuri sabab geus ngarti sapasang leungeun lawan beku hese pikeun digerakkeunana. Ulah make jeung loba dalih Gimbal. Leungeun ilaing beku hese digerakkeun. Eta bukti kamampuhan si seorang pati dina hal ajen pangarti jelasnya. Sor,
Maju deui lamun memang can ngarasa katitih pangarti. Dina kayan si Gimal keur bingung mangsan neruskeun lumakuna eta tarung, kadenge suara Mbah Buyut Salawe anu ngagero ti jero imah. Heh, Gimal, meungeus montong terus maksakeun maneh deuleu. Bawa asup ka jero euy, jelema anu datang teh. Nu hayang panggih jeung dewek. Sok, bawa ka dieu deuleu Gimal. Ku dewek di daguan ye di jero. Si Gimal geus henteu bisa majar kumaha ngadenge Mbah Buyut Salawe ngomong kitu mah. Harita ngareret ka sorang pati terus nyarita. Ayo, urang nepungan guru dewek sorang pati. Gawat ye. Geus kitu mah sorang pati nuturkeun lengkah sukuna si Gimal asup ka jero imah. Kadatangan sorang pati dibagiakeun ku Mbah Buyut Salawe, dua tetepan bantrok. Mbah Buyut Salawe nyerengeh seuri. Didengekeun ku dewek, ilaing mawa beja ngeunaan si Belang sorang pati. Coba jelaskeun ka dewek, beja penting naon ngeunaan si Belang teh? Sok jelaskeun euy. Kieu Mbah Buyut Salawe. Kula ngahaja datang sabab memang ngarasa kaancam ku si Belang. Pikeun jalma-jalma seperti urang, si Belang memang mangrupa ancaman. Sok komo, ayeuna si Belang keur guru ilmu ka guru kula nyata Ki Buyut Sarengseng. Geus bisa dipastikeun ajen pangarti si Belang bakal leuwih hebat tibatan waktu ayeuna, kitu tah. Jadi laing teh muridna si Buyut Sarengseng. Si Buyut Sarengseng memang sasama dewek euy. Ngan sigana teh geus embung pipilueun kana urusan dunia luarnya. Lantaran sieunun aya dewek anu makarangan. Jelaskeun ka dewek ngeunaan kayaan ilaing anu sabenerna sorang pati. Mbah Buyut Salawe menta katerangan anu leuwih jelas saha sabenerna sorang pati jeung naon maksud tujuan anu sabenerna. Ku sorang pati akhirnya dijelaskeun maksud jeung tujuanana anu memang boga karep pikeun ngagabungkeun diri lantaran ngarasa kaancam ku si Belang nu diangkat murid ku Ki Buyut Sarengseng. Sedengkeun dirina geus jelas moal diaku deui murid, lian ti eta oge dijelaskeun maksud jeung tujuan si Belang mangsa nambahan ilmu ka Ki Buyut Sarengseng lantaran tetep boga cita-cita hayang nyingkirkeun Mbah Buyut Salawe. Mbah Buyut Salawe merhatikeun pinuh sumanget kana guaran caritaan ti sorang pati. Naon anu dijelaskeun ku sorang pati kawilang narik oge kana hatena. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Tilila kadenge sorang pati mungkas caritanana. Tah, kitu pentingna mah kula datang ka dieu Mbah Buyut Salawe. Lantaran kahirupan urang dina lingkungan anu sarua jelas jadi musuhna si Belang. Kuayana kitu urang henteu bisa cicingeun. Ieu kayaan kudu bisa diungkulan ku urang. Mbah Buyut Salawe unggut-unggutan netep seukeut ka sorang pati telila terus nyarita. Bener, memang benar sorang pati. Si Belang sanajan masih keneh can manjing dewasa kawilang budak kamari sore anu tacan lila tandang makalangan memang kawilang ngabahayakeun oge euy. Lian ti eta ajen pangartina memang henteu bisa dianggap enteng. Alus oge tah beja ti ilaing teh euy. Tumali jeung hal eta nah ilaing boga rancang atawa usul anu bakal disodorkeun ka dewek. Jelas aya usulan Ki Buyut. Memeh kayaan si Belang jadi leuwih ngabahayakeun. Urang kudu buru-buru ngalakukeun tindakan. Ngeunaan Ki Buyut Sarengseng geus jelas muarek pipilueun kana dunya luar, hartina lain ancaman keur pihak urang. Tapi si Belang jelas upama geus mampu ngayakinkeun elmu ti Ki Buyut Sarengseng, nyata henteu bisa dianggap enteng. Memeh laksana naon anu dicita-cita ku si Belang, urang kudu geus miheulaan ngalakukeun tindakan. Kitu tah Ki Buyut. Alus oge tah usul ilaing teh sorang pati.
Ngeunaan karep ilaing anu rek ngagabungkeun diri ku dewek bisa ditarima. Sabab dewek oge memang butuh ku jelema-jelema seperti ilaing seorang pati. Tah ayeuna pikeun ngabuktikeun rasa kasatiaan ilaing anu nandakeun geus ngahiji jeung pihak dewek geus montong kapalang seorang pati. Dewek bakal mere parentah ka jago-jago pilihan dewek pikeun datang ka tempatna ayeuna si Belang Cicing euy. Ti dewek bakal nitah 3 jalma nyata Wanara Bajra, terus si Rucita jeung murid dewek si Gimal. Ilaing anu kudu jadi tuduh jalan euy. Oge dibantu ku 4 urang anggota wadal ireng. Kumamun kitu satuju ilaing seorang pati. Mbah Buyut Salawe negerakeun jalan pamikiranna ka sorang pati. Manehna memang geus henteu hayang ngulur-ngulur deui waktu. Si Belang memang kudu buru-buru diperenan. Sorang pati unggek bari ngajawab. Gagasan jalan pamikiran anu hade Ki Buyut. Kula satuju sarta siap sadia pikeun ngabantu jeung ngalaksanakeun eta pancen. Tapi engke datang ka ditu tindakan anu dilakukeun kudu hati-hati. Nu jadi sasaran urang nyata si Belang. Diusahakeun ulah nepikeun ka bantro kakuatan jeung Ki Buyut Sarengseng sabab nu mampu nandingan elmuna Ki Buyut Sarengseng iwal ti Mbah Buyut Salawe di dieu. Ieu anu kudu diperhatikeun. Gampang seorang pati. Ilaing anu jadi tuduh jalan sedangkan si Gimal anu mingpin. Itung-itung ngawakilan dewek. Jadi si Bajra jeung si Rucita moal make ngalakukeun tindakan anu mawa karep sorangan. Lamun eueuh parentah ti si Gimal. Atuh ilaing oge Gimal montong mawa karep sorangan tapi kudu badami jeung si sorang pati memeh ngalakukeun tindakan. Ieu kabeh demi kelancaran dina ngalaksanakeun pamaksudan. Karti ku ilaing Gimal. Mbah Buyut Salawe ngaret ka si Gimal anu jadi muridna. Anu deret unggek bari terus nemalan. Oh, harti Ki Guru. Siap pikeun ngalaksanakeun pancen sakumaha mistina. Hade Gimal. Ayeuna sina datang ka dia si Bajra jeung si Rucita, dewek bakal mere parentah ka maranehanana duaan euy. Sok, sina ka dieu Gimal. Si Gimal ini telah geus datang di barengan ku Wanara Bajra jeung Ki Rucita. Saterusna Mbah Buyut Salawe mere parentah ka eta 2 jagona. Duanana memang henteu loba caritangan ukur loba ungeuk nandakeun henteu nolak kana parentahna Mbah Buyut Salawe. Jadi catet ingetkeun ku ilaing duaan Bajra, Rucita. Ilaing duaan kudu nurut kana parentahna si Gimal euy. Sabab si Gimal ngalaksanakeun parintah dewek, hartina ngawakilan dewek. Ieu anu kudu diperhatikeun ku ilaing duaan. Kaharti. Wanara Bajra jeung Ki Rucita unggek naremalan ponok meh bareng. Oh, saya gak Ki Buyut. Saya gak Ki Buyut. Hade mun kitu mah. Ingatkeun oge ku ilaing sakabeh montong waka datang balik ka dieu. Upama si Belang can kojor datang ka dieu kudu bari mawa sirah si Belang. Mun kitu kakara anggeus atawa anggeus ilaing kabeh ngalaksanakeun parentah dewek. Kaharti. Kabeh arunggeuk tanda ngarti kana caritan Mbah Buyut Salawe. Maranehna memang moal wakabaralik lamun tacan hasil pamaksudan. Geus kitu mah harita terus arinit pikeun ngalaksanakeun parentahna Mbah Buyut Salawe. Caturkeun harita si Belang, Ki Buyut Sarengseng anu ngabingbing si Belang ngalatih dasar-dasar elmu tapak banyu beku, kawilang reueus hatena sabab si Belang daya tangkepna memang luar biasa. Oge kamampuhan dina ngalakukeun latihan
Si Belang geus bisa maturan Ki Buyut Sarengseng sare dina luhur cai. Awakna ngambang teu ti kerelep. Kituna teh lantaran si Belang memang geus boga bekal elmu anu cukup ti Mbah Jalujug. Tahapan anu saterusna si Belang dilatih dina hal ngagunakeun tanaga lapisan mangsa nyerepkeun kakuatan elmu tapak banyu beku. Sangkan tanaga lapisan anu digunakeun boga kakuatan anu mampu ngabekukeun badan lawan sakumaha anu bisa dilakukeun ku Ki Buyut Sarengseng. Eueuh anu berat sigana teh satiap latihan anu dilakukeun ku si Belang harita. Teu matak aneh lamun dina waktu anu henteu lila si Belang geus mampu nyangking elmu tapak banyu beku. Katingali harita Ki Buyut Sarengseng jeung si Belang keur ngalobrol. Kadenge Ki Buyut Sarengseng anu keur cumarita. Hidup benar-benar hebat, Belang. Mampu nyangking elmu tapak banyu beku dina waktu anu henteu lila. Kituna teh lantaran hidup geus nyangking elmu anu cukup. Reueus hate kula boga murid saperti hidup. Jauh beda upama dibandingkeun jeung sorang pati anu nepikeun ka sababaraha lila babarengan masih keneh tacan bisa ngayakinkeun sapinuhna eta elmu. Kitu tah Belang. Si Belang netep antep kanu jadi guruna terus nyarita. Uing memang kudu buru-buru bisa Ki. Sabab uing kudu bisa ngelehkeun Ki Buyut Salawe. Si Mbah Buyut Salawe amun diantepkeun bakal beki loba anu jadi korban. Memang bener Belang. Jalma seperti Mbah Buyut Salawe kudu dibasmi. Sabab ngan ukur nebarkeun mamalaker sasama. Ngan kula nitip ya. Sorang pati sanajan bener manehna geus jadi murid anu murtad jeung salah lengka. Kula masih kene miharep dirina sadar babalik pikir. Mumatak cobaan geuing sadarkeun sorang pati dinten teu oge eta teh lanceuk kuruh hidup Belang kaharti merenannya. Si Belang ungeuk tana ngarti kana caritaan Ki Buyut Sarengseng anu jadi guruna. Kuing bakal dicobaan Ki. Disadarkeun tah sorang pati teh. Kitu be eta mah Belang. Kula lain ngajurung lakungan memang hidup kudu buru-buru ngalaksanakeun pamaksudan geusan ngungkulan Mbah Buyut Salawe. Muga be naon cita-cita hidup masih nglaksana tina kanan eta harapan kula. Harapan uing oge memang sarua kitu Ki. Piraku we ayeuna mah uing teu bisa ngelehkeun si Buyut Salawe. Yakinkeun dina hate Belang. Sanajan bener Mbah Buyut Salawe gagah sakti mandraguna, kangaranan salah dina lampah ngagalur sakarep ingsun. Tinakan sawenang-wenang sok asa piraku eueuh anu mampu ngungkulan. Ngan sok sanajan bari jeung kitu tetep urang ulah takabur. Hartina ulah nganggap enteng kanu jadi lawan. Sabab upama takabur nganggap enteng nu jadi lawan, kadang-kadang urang jadi leungit kawaspadaan. Sedangkan kangaranan nying harapan jalma seperti Mbah Buyut Salawe geus bisa dipastikeun di mana eleh jajaten geus tangtu moal dibere deui ampun. Bener Ki, bener. Uing geus apal kana adatna. Uing geus apal pisan kana adatna si Buyut Salawe. Padahal amun uing mah lawan geus eueuh daya mah geus eueuh daya mah teu beunang dipergasa. Temenang dipergasa komo amun anu jadi lawan minta ampun. Memang sifat jiwa satria kudu kitu Belang. Bakal sarua dosa jeung kasalahanana keur urang upama aya lawan anu minta ampun jeung pangampura kurang teu dihampura. Eta sikap hidup kudu dipertahankeun Belang. Lian teh eta di mana bae sarta saha bae anu kudu ditulungan
jeung perlu ku pitulung urang. Geus henteu kudu ngitung rugi jeung hayang buruhan. Kudu ditulungan eta mah. Sabab wujud nyata tina rasa percaya kanu maha kawasa. Taya deui kajaba ti milampah kahadean ka sasama. Si Belang unggut-unggutan tanah ngabedarkeun jeung merhatikeun nasehat-nasehat ti Kebuyut Sarengseng anu jadi guruna. Kadenge harita si Belang nyarita. Tapi nah bener ilmu tapak banyu beku geus bisa digunakeun ku uing ki. Sarua ampuhna jeung aki. Apaan tadi kukula geus diuji Belang. Geus kacangking tah ilmu teh. Gunakeun we di mana diperlukeun. Ulah samarangan digunakeun upama henteu kapaksa-paksa teuing. Ngan pikeun nying hareupan lawan saperti Mbah Buyut Salawe. Memang eueuh deui pilihan kajaba ti kudu ngagunakeun eta ilmu. Digabungkeun jeung ilmu hidup nu disebut macan kahyangan. Hidup memang luar biasa Belang. Geus kitu we meureunan jodona kudu aya nu ngawaris ilmu kula. Bet kula sorangan mangsa neuleman ilmu tapak banyu beku cukup lila waktuna Belang. Jauh beda upama dibandingkeun jeung kaayaan hidup anu ngayakinkeun dina waktu ayeuna. Kitu tah Belang. Kula bagja jeung sugema kana hatena reus anu lain dikieuna boga murid saperti diri hidup Belang. Jadi uing iraha kudu init ki. Geus henteu kudu dililakeun deui jang. Leuwih gancang tangtu leuwih hade. Geus henteu kudu micen waktu ayeuna mah. Geus majeuna, geus waktuna hidup miang ninggalkeun ieu patempatan. Kula yakin sapinuhna hidup bakal bisa ngamalkeun ajen pangarti keur karaharjaan sasama. Bra geura miang jang. Geus meunang nasehat jeung dijurung laku ku anu jadi guru mah. Harita si Belang terus lumampah dijajabkeun ku paneteupna Ki Buyut Sarengseng anu jadi guruna. Ki Buyut Sarengseng ngagerendeng ngomong sorangan dina hatena. Bagja tinemenan. Dina sesa-sesa waktu tetela aya geuningan pawaris ilmu nu bisa neruskeun tapak cabak diri aing dina mangsa anu bakal datang. Sorang pati geus gagal, henteu bisa diharapkeun, tapi ayeuna aya gantina si Belang. Deudeuh Belang, sanajan anjeun henteu sarua jeung batur kayaan diri, tapi jiwa jeung sumanget kapahlawanan anu dipibana ku diri hidup, ditambah ku ilmu anu kacangking ku diri hidup, bakal mangrupa bekel anu utama mangsa tandang makalangan. Ngamankeun jeung nyalametkeun dunya kajawaraan jeung dunya kahirupan anu sejena. Nu agung kula ditepungkeun jeung si Belang anu akhirna jadi pawaris ilmu kula. Gitu diantarana gerendengna Ki Buyut Sarengseng anu terus neuteup kalbah jirim si Belang anu beki lila beki jauh ninggalkeun eta patempatan. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Caturkeun di tempat sejen, sorang pati salaku anu jadi tuduh jalan jadi bingungan jeung teu ngarti oge. Sabab geus aya sababaraha poe tempat anu diteangan teh bet teu panggih-panggih, siga anu dilinglungkeun terus kukulibekan. Baroraah bisa panggih jeung si Belang. Tempat dumuk matuhna Ki Buyut Sarengsengna oge henteu kapanggih. Saperti kaayaan harita pikeun anu kasakitu kalina maranena ngaleureuhkeun kacape,
Surang pati anu ngobrol jeung si Gimal, sedengkeun Wanara Bajra jeung Kirucita mah caricing teu loba ngomong. Di tempat anu rada misah ngariung 4 urang anggota gagak roban anu ahli ngagunakeun jaring keur ngajaring si Belang. Eta anu opatan ngagantikeun 4 urang anggota wadal ireng. Memang diatur ku si Gimal sabab si Gimal anu mimpin lantaran eta 4 urang anak buahna memang ahli jeung kungsi ngajaring si Belang dina waktu anu katukang. Seorang patih henteu bisa nolak lantaran si Gimal anu mimpin. Si Gimal netep seukeut ka seorang patih terus nyarita. Aneh yo, bener-bener pengalaman anu aneh ya mas seorang patih. Tempat anu dituju ku urang bet teu panggih-panggih. Kayan urang bet siga anu dilinglungkeun ieu mah yo. Nyaan teu kaharti mah yo. Bingung dewek mah euy. Surang pati narik napas panjang bari terus nyarita lelaunan. Kula sorangan memang kaget Gimal. Sabab jalan anu disorang jelas ka dieu euy. Nganduka teuing lamun Kibuyut Sarengseng geus nganyahoankeun kana kadatangan urang. Anu saterusna ku kakuatan elmuna urang dilinglungkeun euy. Jadi terus kumaha tuh lamun nepikeun ka henteu panggih jeung si Belang ya. Sedengkeun Mbah Buyut Salawe nyata guru kuring geus ngancam apan. Ulah waka mulang, ulah waka balik lamun tacan hasil pamaksudan. Balik kudu bari mawa sirah si Belang. Cik lamun geus kitu. Kumaha euy? Seorang pati ngahuleng sakedeung si anu keur mikir. Teu lila kadenge seorang pati nyarita deui. Nya ulah kapalang sabar we ayeuna mah. Sabab jelas ieu daerah geus kaasup tempat anu ngawengku di mana Kibuyut Sarengseng tumetep. Ngan sigana bae urang memang keur dilinglungkeun ya. Kula boga kayakinan pasti bakal panggih jeung si Belang. Urang leuh heula we ayeuna mah. Kumaha tah Gimal? Tah ayeuna badami urang duaan ya surang pati. Ku ijiran nah mampu atawa moal urang kira-kira tah lamun panggih jeung si Belang pikeun ngabinasakeun si Belang. Nya ku jumlah urang ayeuna tah maksudna kitu tah surang pati. Upama urang kabeh maju babarengan ngahurup si Belang, bisa dipastikeun si Belang bakal kawalahan ngan nu jadi kasalempangan lamun si Belang geus nyangking elmu tapak banyu beku. Jelas salajan urang kabeh maju bareng cantang tuh bisa ngarubuhkeun si Belang. Wah mustahil surang pati. Si Belang bisa tereh-tereh ngayakinkeun eta elmu. Wah asana teh pamuhalan cekuring mah. Memang mustahil Gimal. Ku saliwatan mah ngan ulah salah. Si Belang geus boga bekel elmu anu hebat Gimal. Ditambah ku kayakinan pikeun Kibuyut Sarengseng anu geus teu percaya deui nyata ka kula. Tangtu bakal ngusahakeun sakuat tanaga sangkan elmuna bisa tereh kayakinkeun ku si Belang. Atawa elmuna geuwat ka pemilik ku si Belang kitu tah. Kuring jadi penasaran hayang ngebuktikeun kahebatan elmu tapak banyu beku anu kacangking ku Kibuyut Sarengseng. Nah nyaan hebat eta ilmu teh. Kula moal make jeung rek ngareka carita Gimal. Sabenerna si Belang lamun henteu datang Mbah Jagur anu nulungan ayeuna geus tangtu tinggal ngaran. Manehna harita awakna geus beku henteu bisa digerakkeun akibat kabenangan ku kakuatan elmu tapak banyu beku. Ngan hanjaka kaburu datang Mbah Jagur anu nulungan jeung ngajelaskeun sagala rupa halna nyaeta ka Kibuyut Sarengseng. Terus ngalobrol seorang pati jeung si Gimbal. Sedengkeun 4 urang anggota gagak roban oge sarua deh pada ngobrol jeung baturna. Nu duaan deui ting barengkang ngagoler dina luhur jukut garing. Sedengkeun nu duaan deui guntreng ngalobrol. Lain euy. Dewek mah nyaan teu kaharti. Urang terus kukurilingan kukulibekan. Tapi tempat anu diteangan bet teu panggih-panggih geuningan. Moal kitu dilinglungkeun urang teh. Bisa jadi euy. Nya aya nu ngalinglungkeun ieu mah. Lari ke dewek mah masih keneh umaremir euy. Nya maksud teh nah mampu atau mah kira-kira mun urang kepanggih jeung si Belang
terus dijaring seperti pengalaman waktu ka tukang waktu ke jeung Suwangsi teh. Batetik puri geuningan ilaing mah euy. Kumeok memeh dipacok. Sanajan bener si Belang hebat, ari kangaranan geus beunang karungkup ku jaring mah. Rek bisa kumaha deui euy. Bener teu? Geus ayeuna jero rungkupan jaring mah pan tinggal keresel we dipencit cirahna dipasrahkeun ka Mbah Buyut Salawe. Pan beres. Nya gampang. Babari pogo ari ngomong mah ngan lumasar kana kenyataan. Apan jago-jagona Mbah Buyut Salawe eueuh anu mampu nyangkalak jeung ngungkulan elmuna si Belang. Ayeuna urang opatan ukur ngandalkeun nyata jaring. Kumaha lamun si Belang nepikeun ka ngabinasa? Urang opatan cik, da kumaha kae urang? Hah, kumaha? Tong waka dibayangkeun ti ayeuna. Ulah waka salempang ti ayeuna euy. Nu penting lain ngan ukur urang opatan anu bakal nyinghareupan si Belang. Si Gimal, sorang pati, Wanara Bajra jeung Ki Recita kawilang jago-jago anu hebat elmuna. Dibandingkeun jeung maranehna mah urang opatan eueuh nanaonan. Tah, jadi ngan ukur ngabantu ungkul urang opatan mah kitu tah. Memang benar euy. Memang benar lebah dinya mah. Ngan ari dewek mah menang beja we kahebatan si Belang teh beuki dieu beuki luar biasa. Da eta we cek beja lamun seug lain Mbah Buyut Salawe boga ilmu brawaron teh geus moal bisa katulungan cenah euy nyawana teh. Kitu tah. Biasa beja masuk kerajaan ditamahan euy. Montong percaya teuing kana beja. Puguh ari dewek mah diajakan rek ngajaring si Belang teh inget keur pangalaman jeung Suwangsi. Lain terus kemana eta jelemanya? Ngamplang we terus ngiles nepikeun teu nyahueun Kang Tuna oge lamun Asep Bolang geus eueuh dikieuna dibinasa ku si Gimal. Nu matak dewek oge teu ngarti euy. Ari geus mikiran Suwangsi mah buat jadi bingung. Kamana eta jelema? Disebutkeun rek nyingkirkeun Mbah Buyut Salawe. Nyata nyamar jadi Nyai Kinleung tetep we geuningan Mbah Buyut Salawe aya keneh dikieuna. Ngan luka teuing lamun geus ajal murunan. Tapi piraku eueuh pisan bejana euy. Geus ajal atau birasa tangtu kangaranan Suwangsi ajal mah geus pasti bakal aya bedana euy. Aya beja Kang Tuna aya bejana maksud ewek teh lain aya bedana. Opat urang anggota gagak roban nunggu parentah si Gimal anu jadi pingpinan teu wanieun marawak karep sorangan. Sabab geus ngarti kana adatna si Gimal. Duta Suara Karawang 103,2 FM. RMG Radio Network gawe bareng jeung DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 102,1 FM, Gita 85,4 FM, Rengse midangkeun serial dongeng Sunda Si Belang. Anak king jimat awakin nu jadi tilam ka eling Bapa henteu boleh ngapi
jaring berangjeng peuting. Si Belang. Naskah Yasana Yat R. Garapan Mang Boni. Teknik jeung montase Laga Jaya. Hiasan musik jeung tata sora Rendika MG. Produser Dewi Miranti. Produksi RMG Record. Wayahna hidup sing sabar tumarima kana kadar takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglah. Para kanca sadaya Wilujeng Kantun.